Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, adfataya jiratal يا أوهيل الجود والكرم يا أوهيل الجود والكرم ngawitan abdi ngawasyiran kalawan muji Gusti Pangeran zat nu maparin rahmat kanikmatan siang jeung wengi teu itungan siang jeung wengi teu itungan duh para kanca istri pamegat ulah mun ngaji syariat wungkul ngan pinter dongeng nulis jeung maca akhirat ukur menang sangsara akhirat tungkul menang sangsara loba nu apal Quran jeung hadis resep ngapirkeun jalma liana kafir sorangan teu dipalire mun masih kotor hate akalna mun masih kotor hate akalna gampang kagoda nafsu angkara dina papae silauna dunya sirik jeung pidik beung harta tangga mata katena poek jeung nista mata katena poek jeung nista yu dulur-dulur tong mopohokeun wajibna ngaji jeung aturana pikeun ngandelan iman tauhidna
hadean bekal mulia mautna hadean bekal mulia mautna jalma nu soleh hade hatena lantaran jero kailmuana laku torekat jeung marifatna oge hakikat manjing rasana oge hakikat manjing rasana Al-Quran Qadim wahyu nu mulia teu ditulis bisa dibaca eta fiwuruk guru waskita nu ditancepkeun di jero dada nu ditancepkeun di jero dada gumantel hate rejeung pikiran ngaruksakana sakabeh badan mujizat Rasul jadi pedoman minangka jalan manjingna iman minangka jalan manjingna iman kalawan Allah nu maha suci kudu masrahkeun siang jeung wengi ditirakatan diri riyadhan dikir jeung suluk tong dipohokeun zikir jeung suluk tong dipohokeun hirupna tentrem ngarasa aman eta teh tanda jalma nu iman sabar narima najan pas-pasan kabeh ge takdir kersa pangeran kabeh ge takdir kersaning pangeran karerencangan dulur tatangga
tapi mulia makom derajatna, tapi mulia makom derajatna. Mungkimang mangsa dina akhirna, teka sasaro jeung sukmana, kanya Allah surga tempatna, weteu mayitna oge kafana, weteu mayitna oge kafana. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, atfataya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.